pangnah teu haram digibah nama sabab maneh lagi geus teu era nyaritakeun aya manehna eta. Urang pangnah haram ngagibah batur sabab lamun ucapan urang ieu dicaritakeun hareupeun jeleumana manehna bakal jadi hate, bakal kecewa. Sementara da manehna geus teu kecewa di manehna nu sok ngabeja-bejana ge. Pan sok aya jelema nya anu mana batur mah eta teh era ketemu ku batur dosa eta teh manehna mah teu biasa wae. Seperti Ramadan teu puasa. Batur mah mending mun udud teh atawa mun barang dahar teh nyumput ka sawah bari ngarit. Aya batur api-api teu. Kalem nu ngarit tenang. Gimana nu sok di Australia ngaritna. Disumputkeun kana jero karung. Tapi ari ketemu ku batur mah era mending teh mah ieu mah geus hareupeun batur biasa. Nah teu jadi mah geus cuek. Tah ari nu geus terang-terangan hareupeun batur disebut nanti mudhirul fiski. Jelema nu wani nembongkeun dorakana hareupeun sarerea lebah doraka eta kurang geus teu naon geus teu haram di naon dicaritakeunana.